anyar awak amatnya urut kamari ku budak digesrek. Banyak player aing pas baret deui. Nah, sial ta budak. Aing main disangka mojok bae, padahal aing mojok henteu ja. Siang ngalunjak amat letik-letik nyarempet aing. Siang ngalunjak amat ngomong ka aing letik-letik, meletik ke kolot, sia teh nyahoon. Oh, sia kolot. Pira aku kolot letik amat. Sia di kolot ini gini. Ayo. Ngomong-ngomong ngaran sia saha pan ngalunjak amat ka aing. Nakeun ye, ngaran aing pentet. Hadus sia saha ngaranna pan hidung amat. Kenalkeun yo, ngaran aing Momoa, terkenal di Afrika Selatan. Pisan hidung ngaranna moa ieu. Aing mah hidung-hidung ge amis kos gula. Bener hasem oge. Non siap pendek bae gerajang unga. Sukan ge aing mah jangkung. Kos kumaha coba jang unga. Jangkung kitu. Kitu. Tangkalan. Oh, kos tangkalan. Oh alah. Oh lah, gua cek siapa bae. Atuh bener aing mah. Udah kamarana ya pas kamari doang kok indah budak digerebeg ajuda rehe ya anu kebenean Josun ke mana ya Josun aing sorangan bae di dieu kemana nya kira-kira aing ya aduh pusing ya Aduh, aing hirup kieu deui nganggur deui aing lah. Aing giraha aing jadi beunghar nya. Aing cita-cita mah gede, aing jadi dokter, jadi guru, aing sugan be aing hirup aing kaluhur mapan. Yang meni lapar ya aing budak kamarana deui nya. Aing cara-cara gitulah. Kamu lip dengan parab aing. kemana ya si Josun ada ke kamari poin digerebeg bisaan dia dengan cewekna kugelis pakai pelet naon ya tanya ieu kan pelet lele mungkin namanya di guna-guna ya banyak yang punya anak mau cewek gelis boleh juga ya cewekna punya cewek ya teruang ini kemojoknya gede Aduh, boteng karemakan bae. Mana ya budak? Garep lah. Nah, anak wa. Jangan gua yang ubah ya gitu. Oi, sia tangkurak. Dia kula deu. Aing tanya ya. Out ya. Siap ware perubahan tangkurak. Atuh aing ngonggol kue ge. Aing mah geus ganteng aing mah. Sia banget pos bool monyet dia disebut ganteng. Penting. Cara menjadi amat ya. Ya, aing lain kitu sia tapi nang meuli di mana? Aing tas mulai dijajada aing. Aing jajada, idi. Aing geus taon tuh. Lajada. Oh, lajada. Aing geus nyaon lagi jajada. Atuh sia mang ana belajar maca heula. Jajada mah pare jeduk teh alin. Eta mah sajadah. Pare jeduk sih sajada. Baran video. Eta mah bangkulinnya. Ih, belagu udah terus sekolah di mana sih? Sekolah di Harapan Imah. Padas ya, balap ya. Oh, itu ngajak siapa lah? Wah, eta saha? Tuang masuk lain? Kain, Satu. tangkurak. Aturan sia. Oh, Kriya amat golok mah. oh, nyana, caing ge kieu yo, aing geus ngomong ka nyana kita periksa ke dokter, kita dalemakeun tawakna. Atuh kumaha dileutikkeun ge. Kempesan. Emang enak kunaon gitu di kempesan ban gitu. Sarwana lah. Sia saha? Pentet aing ge. Beli letik sia. Itu ke kolot aing mah. Tot kapoe sia. Oh, tolongan aing dak. Aing mah ketua ge. Dak, tolongan aing dak. Hei, kunaon? Tindihan aing. Borak ini mah. Atuh caing tah awak pang kempesan. Emang na aing balon gitu di kepengan. Geus tah ayo, dilujak aing, ulik ka ditu. Ka mana? Itu karep. Ayo. Ajak ke. Saya budak anyar ya. Oh. Saya lujak aing. Ayo. Supaya makan ajak keliling.
Cak, ieu urang neuk ka mana? Dulu bae, kalau ngomong dulu bae. Kamarana ieu budak. Remnya ada aing bete di sorangan bae. Karena kamari ko aing da josun di gerebeg. Aju ngaleungit bae. Dia aing ka mana nya? Datah. Ya, main diajak kita dari sini dia nyawa sih lembur dia nya. Oh. Siap. Lanjut bae lah di dia. Oke. Tangkurak. Ah. Iya ngaranna lembur naon? Iya ngaranna ranca kebo. Emang lo bak kebon gitu? Tah kebon age. Kebo. Ya, tadi nama ko ini dipencit di lebaran Idul Adha. Berhubung ima kebon lincah jasa, jadi nagedebag-gedebug. Sejasa ditewakna. Oh iya kakarek benang koeng kamari. Tadi naroba deh. Nya. Kajen teh aing awak gede, aing ngomong ka ciri susah narang sia gitu awakna leutik kos cak-cak heui. Aing geus naik. Senep aing naik pas. Tunggu tegas basidi. Ngecap meron. Boleh? Nggak bisa. Aing Malaysia. Woi. Budak letik balik. Sumut aing budak leutik aing leutik ke kolot. Kolot kok emang kita sama pentet. Aing layangan doang pentet. Aing budak leutik kayak pentet. Mundur. Mundur mata balik kieu. Mundur. Itu tukang beas. Kononnya di dia. Tukang beas. Aing nu meuli tuh toko sia. Basta. Saya aing menek balik, saya kong bata jeung jelema edan di luar kadinya. Siap balik mah geus boga magelis. Saya aing menek, aing mah orang penting kan biasa aing mah. Tangkurak. Kerja ada si aing kali teu sopan sia balik. Guys, ya baru cang cincong paling biok ya. Cincong cincong. Manya aing diuk jeung ban serep. Ai. Gagal pas digiling jadi beas koeng. Coba aing. Ha, eta orang mana? Nih, sehari tersunggut. Eta orang mana? Papua Nugini. Kan si nyebut aing orang Papua, si lu hidung nyebut ka aing orang Papua. Sia hidung geus kabeh dua-duana hararideung. Sarua sia ge. Aing mah black. Sarua eta black hidung. Sia letik-letik kayak kukareum. Bebas sumut aing enggak. Sumut. Sumut mata anu ditimba. Tambah sumur. Oh, sumur. Aing pohnya. Aing kok. Emang. Oh, aing poho deh. Tadi tukang beas ke mana juga balik bae. Tukang beas. Dagang heula meureun. Naik itu. Kita ngombehan mana? Oh. Bener teh. Kenanya. Eta saha moal? Eta nu kamari eta maling TV. Oh, Irungna ge 2, bolong 2. Di aing digabugan irungna bolong 2 meureun. Oh gitu. Aing poho. Balon jasus ya. Ieu mah dasar balon di air ge. Kejo langsung dihakan geus sia mah. Kalau dihakan dicaplok we. balik lah. Sini ka mana? Balik. Cium tangan kan gede mah. Tak gitu. Udah lah. Aing. Sarua. Oke itu ngade eta lempang. Siti lu balik. Emang aing kudu ilu balik itu. Oh, tawak saya kos kebo lah. Mandi kayak itu mesti lu balik lah. Itu balik. Ah. Udah kes ngelabur ja, tinggal aing sorangan. Dek balik jauh. Terpaksa ngeluarkan jurus andalan aing ieu. Hah. Oh dewa. Betung gede teu ka bawa.